Garapan Kidalang, Deden Ade Kosasi Sunaria, Dadan Sunandar Sunaria, Kiki Subasrana Sunaria, Inak Carios, Pandawa Tutas Nyambur, Wilujeng nonton, Wilujeng ngadawukeun dugi ka Rengsena. Brong Kidalang.
Mangayet nu bieu teh saha wae nu bade ngahibur di Padepokan gini harja teh kulan. Duh, paingan atur ge ka kararangah kitu kulan. Duh, lo. Wah, Yuk truk
Haturan wilujeng tepang kasadaya kaum dangu di gempelan seni Sunda nyanggakeun silaturahmi tontonan jadi tungtulan tukana ngasae
buka lagu-lagu klasik anu asli kawitan buka lagu-lagu klasik anu asli. Warisan pujangga urang nu wajib Bapak Bupati anu baget nu wajib dipusti-pusti diraksa di dama-dama di dama jimat pangrapi geningan di dama jimat pangrapi siang muda serta mirip dina pagelaran wayang tangtos mual birak deui tangtos mual birak deui keras sekar junga-juna katut nayaga keras sekar katut nayaga panutna pasti anu pasti Hariring lumatak jaring haluran lumatak di dalam nyanding pepeling rek medar carita wayang. Ampun Bapak Bupati. Di kampung Pak Haji Asep Junaidi Karawang Pujangga boga wiwitan nyipta seni pawayangan Bapak Bupati nyipta seni pawayangan mi banda hiji gambaran Ayah Abah Haji Apo kabudayaan kesenian jasana sanes lumayan pokok dianggap hiburan ngarakeun duduluran malah palit poda Ayah Ibu silokan Haja ingat kahirupan rumingtang di pawenangan sadaya kersa pangeran kasadaya kersa pangeran kasadaya kersa pangeran kerasa pangeran neng ririn Asep lana Karawang wayang si kudang jalma hirup ku kersana ku kerasana keranya palit poda si mua dina seni wayang lira jalma nukuman Abah Idemi Subasrana hiji bangsa hiji bahasa seni budaya
wayang simua keur manusia Bapak Dokter Anas Haji memang masing-masing teu sarua wayang simua Bapak Haji Dadang Supriyatna keur manusia wayang simua keur manusia masing-masing gay sarua kumaha dalam adunya boga teu beda-beda Pak Haji Asep Junaidi Karawang kali ibu PWG salam dunya boga watek beda-beda Ya saunira tan anak panjang sinenggi sinenggi hing sabda 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 sauniratan anak panjang singgih sabda wala bakti deni ngasih ya den asih angasih ora ketara Sritinun ing pasuwaken busana maneka warna
tinon ing pasewakan busana maneka warna busana maneka serba kapusti tengudianang yang pansrahing sarwa rukma sarwa renggeng manik nawaratna gentur tinutur mangun catur gentrakang dadi bubuka cinarita salebeting pagelaran Jawi daerah Sadesna kepala daerah Senopati Kicaka pangawakan jangkung dhuwur Simar Dada Jawas Bemos daya hingga napas melir bang barongan dimanangan dikakrut kentem kadia gelap ngampar seimbang sareng dedegan pangawakan nana soca sumrorot kadia Surya Kemar sakawit ya Senopati Kicaka Raja Seberang anu tiasa ditundukkeun kalayan ditaluhkeun ku Mahaprabu Maswapati lajeng bae dipernahkeun di daerah Sadesna anu masih keneh kareka kabanasapun ku Nagara Wirata namung dina danget kiwari ya Senopati Kicaka nuju kabung bulengan ku hiji istri gelis kawanti-wanti teu aya kajabi Dewi Drupadi anu ngiring kanu janten panutan nyatana Prabu Yudhistira anu kiwari nyaluruh di Nagara Wiratapura margi kantun dua mingon deui bebasna parapun Panawa nyamur hukuman anu tangtos Prabu Yudhistira gentos jenengan janten wijah kangkang sedengkeun Bima janten jagal bilawa Raden Arjuna gentos jenengan janten Raden Kanti Warahatnala nakula Sadewa Kantripala sareng Darmaganti sedengkeun Prabu Yudhistira cepeng damel janten penasehat umum di Nagara Wirata Bima janten jagal tukang mencitan banteng tukang mencitan sapi kalayan muning sedengkeun Raden Dipati Arjuna janten pelatih tari kalayan ngadegen sangaratari istilahna jiga wanoja pacabakana nakula Sadewa nyepeng damel janten tukang ngatik tukang ngarit ngurus doma ngurus kuda di Nagara Wirata sedangkan Dewi Drupadi nyatana Dewi Rini
janten asisten rumah tangga, tukang ngepel, tukang sasapu, tukang ngubah wadah, tukang nyuci kopi. namun ieu Senopati Kicaka katarik birahi ka pentang asmara margi asa aneh aya pembantu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lusut aya nuruban kalayan ngarasa aya rasa birahi syahwat kalayan di bibita ngahaja ku Dewi Rini margi ieu Senopati Kicaka Raja anu gagas sakti mandraguna malahan dijantenkeun guru ku Arya Seta dipiwaris ajian dangu-dangu ngandi ka pengadikanipun kenal dateng lisan hohoak kalayan teteh syukur bagja kumayangan Senopati 2 Kicaka rupalan Senopati 3 Kicaka coba mernea duduk kepada karo ingsun mangsing parak bagea gek diucing tumanina satata jeung akang rayi coba arep diukna Kapayun kulan dawuh timalan Gusti ngeset inya abdi dalam nampi kena pembagi salira kalayan nyuwun katampi semua pengebukti kahonyupan jenengan Kakang Senopati diterima semua pangabakti awak maneh kukula cager awak maneh aya hibar syukur Kakang Senopati atau salajeng da tina marganing kalepatan muga ageng syawa cukup lumur jemar hapunten anu kateda Kakang Senopati tina masalah kesalahan orang pada saling malu atur syawa nuhun Kakang Senopati atau pingkali aya pikir saeunaon purwa salira kersa nibalan mangkodiin rayi sae mangga Senopati 3 Kicaka ungu coba kaharep diukna bagea kabayun jadi kaharep anu kiki timbalan paduka Gusti atuh ti payung kaula sejana ngakeus masungkem dateng pangkonan Kanjeng Gusti diterima semua pangabakti awak maneh coba kaharep di belakang dia ngaguru kan ulang gapleh jeung akang ieu timbalan teu mancekap ini bae hese surganya partnerna ieu mah pingkalina bominanten purwedana kaleputan mugia agung sewes cukup lumur hampunten anu kasigun wening galewi pamri pada saling malu dina masalah kasalahan gede jeung leutikna jauh timbalan beres ping tigana kumaha permilanipun Kanjeng Gusti Hanimali anak kesakang punapa rinten dalu ingkang diantos kejawi dawuhan panjenengan Kanjeng Gusti syukur bagja kumayangan Senopati Kicaka rupa jeung Kicaka ungu ari saperkara akan dek marinkeun rasa kasono kawak anjeun duaan kaduana perkara orang pada saling malu dina masalah kesalahan gede jeung leutik laras Gusti nomor katilu kumaha awak maneh dicaluk lain dina waktuna dionang lain dina mangsa memang aya
hal-hal anu bakal mikir anu sifatna leuwih penting jeung kepentingan biasa. Diterima tina buah kesetiaan awak anjeun. Dek nyaritakeun naon da sidik tilu dalang teu parubuh pamadeganan. Beda-beda. Anu penting mah urang riung mumpulung bongkok ngaronyok ngarakatkeun silaturahim atuh nomor kaopatna kula teh dina waktu ayeuna keur gering pikir kabungbulengan ku hiji awewe ngaranna Dewi Rini anu pas. Coba gelis Dewi Rini asa aneh tapi nyata. Aya pembantu biasana pembantu teh goreng dodonges. Tapi kiwari pembantu teh geulis kawanti-wanti edah kabina-bina. Ai lucu tanya nunuruban. Gusti Prabu, Gusti Kakang Senopati. Kumaha? Paralun anu kasuhun hampura anu diteda uning galih nu ka pamrih. Bilih pertarosan kaula nyinggung kana karaosan salira. Moal ada ka Andi moal. Sok. Moal janji. Asal pamayarkeun useup putra. Dipamayarkeun tiket isuk kalem. Sae dipangmayarkeun useup asa geus bisa ngelekeun gapleh kaula. Ai gapleh, ai urusan gapleh mah teu bisa. Sababari obos mah geus biasa tibu budak da gapleh. Aku mah jajak. Parantos katelot. Laras. Murid mah jajak teh ieu. Laras. Ulah orang. Balik aing. Sakedap. Coba. Kumaha ulah. Bilih ieu mah bilih. Kumaha? Cobi. Upami telepat kukupingan kaula neme salira katarik ka pati-pati ka pentang asmara gama ku hiji wanoja. Bener. Salira nyebatkeun ieu wanoja teh nyaeta babu. Bener babu. Biasana babu mah goreng dodonges. Leres. Goreng dodonges biasana. Biasana. Jeung ieu mah alus ngaranna teh Dewi Rini, biasana pembantu teh ngaranna teh si Uyun biasana. Biasana mah Ceu Eni teh. Biasana mah pembantu namina Dewi Eni. Atau bisa Eni. Atawa Embeb. Tak Embeb. Nanging ieu mah bilih. Salira kagungan kapala nyaeta katarik ka pati-pati ka pentang asmara gama wanoja nyaeta punten upami ditingali tina kacamata Ribet. sanes No. kacamata menak mah ieu teh bilih ngalunturkeun wibawa jeung komara salira. Ngarunturkeun harkat darajat salira margi sadayana parantos uninga salira nyaeta Senopati Kitsaka anu luar biasa pangaruhna. Wajah we deui. Salira pangagung kapincutku pembantu atanapi pelayan. Bilih cuma bilih ngalunturkeun wibawa jeung komara salira. Naha henteu milarian deui anu sanes. Moal. Sabab Dewi Rini geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu teh anu nuruban. Eta geulisanana banding Dewi Suprabadi sawarga. Duh. Kagelisanana nandingan widadari. Bener. Wallah. Keun bae pembantu, keun bae asisten rumah tangga anu penting mah enak. Gitu. Enak. Sae. Urang kungsi di otak dua. Leres. Kaula mah teu acan. Mager ieu mah. Ngan aya leuwihna kaula mah dikorowot. Ai Ki Adi mah lain teu acan tapi bakal. Ya mudah-mudahan didoakeun. Margi naon ari lanceuk kaula mah kirang lantip kitu. Terapi. Terapi atuh.
bongan loba cak-cak bodas. Kalau curhat tuh. Saya rupina ieu ngadalang teh di juluan dalang curhat. Iya, bener. Iya dalam trio wek-wek. Tapi kieu ya Gusti punten sakali deui Gusti Kakang Senopati. Margi upami ninggal kagelisan upami pamunut kaula ai geulis mah relatif. Iya. Geulis mah relatif. Iya. Seueur wanoja anu pendidikanana parantos nyekapan atanapi lulusan paguron luhur oge seueur anu geulis kawanti-wanti artis mana anu bakal nolak ka salira. Artis ti meuni anu bakal nolak ka salira. Salira hiji senopati anu gagah luar biasa. Tingawitan kagagahan salira mapakan para dewa disangat juata parlumanten bayar-bayar. Bener, kakayaan salira di mana-mana buru dijuru, bro dipantau, ngalayak di tengah imah buncir lit loba duit. Bener, saha istrina anu bakal nolak ka salira. Nah gitu Gusti. Bawira sakaula mah langkung sae beuweung utah gendeuy. Tah eta kan. Bener. Di emot teh. Kula lain teh mampu, kula lain teh hayang. Tapi biasana ari kajajaran kalangan artis mah sok gede biayana sok gede cicilanana. Anu penting mah murah meriah tapi gelis. Murah tapi nyaman. Jigana pengalaman ke adi we. Oh gitu Ulah orang. Berdasarkan ya mah tuh. Ta urusan kieu mah urang kudu guguru ka Kakang Senopati. Wajib. Kudu guguru. da eta nu nganteur Margi anu Kakang Senopati legok tapak genteng kadik. eta Anu parantos pengalaman luar jeung jerona. tuh Sae da kaula mah ieu pamanang sakali deui punten bawiraos kaula ieu mah. Kitu ieu mah punten ieu mah ngiring jabung tumalapung sanes bade istilahna ngenog mamatan ngenog kahayam ngojai. Eta kadi mapatahan ngojai ka tah eta meri di papatahan ngojai. tuh monyet naik diberi amplop Tuh. Kumaha we bebas aing. Sae eta kitu. Tak bisa dising-silihan urusan duriah urusan kacinta. Pangawak anyen diangki dina waktu ayeuna. Rayu. malah tuh Gelis. Ieu duriah teu bisa dipangpalerkeun anu geus sumerbah dina bayah montel dina hate ngait dina buah pamikiran. Katempo wae eta Dewi Rini geureuh ngepel make tank top. Tangtos atuh. Kahanakna make legging. Waas kumunuuna. obat Paduli teuing da amplopna leutik. Kaula deuk mihapekeun ieu daerah. Bisa aya naon-naon tinggal ngawasap ka kaula. Ayeuna kaula bakal nepungan Dewi Rini, cenah eta Dewi Rini teh popotonganana si Dodoy. Marhuna neng sarang. Hal sakitu BHP ieu daerah kula ieu geus teu tahan hayang gerak hotel jeung Dewi Rini. Sadap Gusti Senopati. Aduh naon. Dupi ieu teh pembantu di mana itu? Di Karaton Wirata. Di Karaton Wirata. Bener. Aya kakasih Dewi Rini. Aya. Aya adina teu. Aya ngan lalaki juga nama. Sawios lalaki oge.
da abdi mah upami dina istilah mah abdi teh BPJS LGBT Nah, KBBT naon teh? jadi apa LGBT? LGBT. Naon artina? Tah eta teh lalaki. L-na. Lalaki na teh. Ari J-na teh. J-na G. G-na teh urang Garut. Urang Garut. Jailani. B-na B-na rada bau. IT-na T-na teh saha eta teh. wah berarti ieu orang Garut LGBT teh. Jelas upami kitu. Murukan. Jika anak tukang dodol ya LGBT teh. Margi ti Garut geuning asalna. Sae mangga atuh upami kitu mah janten salira teh parantos patali janji. Geus paheut kula. Paheut sae mangga. Rupina pada dijajah puhol pilih. Teu kudu. Pada dijajah. Teu kudu. Oh teu kedah. Sisikeun dinya duaan. Pada apel biasana papan apel teh dijajah. Atau kedah sok comel. Ada ieu mah ludeungan. Ludeungan. Teu kedah jantung. Teu kedah jajah. Sok comel. Cekap sae. Di kantor lagi ku Sae mangga. Mangga. Salajengna kumaha ieu Kang? Sanes ieu mah. Kaula mah manghariwangkeun ieu teh kiadi. Naon? Asa teu geunah hate. Margi henteu-henteu oge Kakang Kisaka teh pan kuninga ku anjeun. Terus. Pangaruhna di jagat raya pawayangan. Pangaruhna di satatar madya desa. Terus. Ieu Kisaka punten nya. Ieu mah batur. Eueuh jalma anu bakat tiasa kuat nandingan kadijayaan anak Kakang Kisaka. Kumawi teh kitu. Ayeuna kapincut Ku pembantu. Aduh, halah manglebarkeun akang we. Asa lain babad lain tani atuh. Eta. Lain babad lain tani. Sarua eta jeung ngalagrakeun harga diri eta. Eta teh kitu. Tuh, pokona. Ngalunturkeun wibawa jeung komaraman ajeuna teh. Nya, Tapi da ari urusan cinta mah. Karena hate dipaparin. Kangaran-ngaran cinta mah jorok. Nah, hari cinta mah teu panca kaki. Tengah bisani air urusan cinta mah. Karasa bari ku ki adi. Sanajan jauh di kanupanak ini teh ka itu. Urusan cinta mah. Ari melaan gegewek mah kitu. Ya, Sok sanajan bari jauh bakal disungsi. tuh urusan cinta mah. Terus. Dari cinta mah takdir kita kadi. Takdir ya. Takdir cinta mah. Ya, takdir cinta mangan urang hayang ka itu kadi eta pilihan urang beun ya. Terus. Oh, cinta mah kabeh dibere. Ya, saya mah urang tingkat kirina sagala bidang kegiatan jadi. Dau timelan. Margi neme parantos kauninga. Terus. Saur Kakang Senopati Kakang Kisaka nyata ieu ngawiat ieu wewengkon. Daerah Sadesna. Sadesna nyata kanggo supaya ningkatkeun dina segala bidang kegiatan boh keamananana. Dau timelan. Margi ieu daerah nu urang keur urang wajib dimulai ku urang da hasilna ge keur urang-urang kene. Pang-pangna urang teh geus tiasa ngajagi eta kebon sato teh. Tah eta kebon sato. Terus. Apaan urang teh nyaeta ngajaga kebon sato nya kebon binatang eta. Ya. Di situ apa mah? Ya. Nya drenten. Bahasa Belanda mah. Ya. Kitu jadi. Wir. Barang saweg imbal wacana di luar ayat tamu nyaeta dua insan Raden Gatot Kaca kalayan Abimanyu kairing Astrajinga Dawala Nalagare anu nyamar ka ieu Wirata bade ngiring milarian damel ka ieu nagara Wirata. Anu kiwari parantos aya di sabudeureun ieu wewengkon. Jadi Dau timelan. urang ieu we nya ieu mah.
urang sami-sami sami-sami bagi tugas bagi-bagi pancen urang nyata supaya pardu kasamut sunat kalampah ieu wewengkon tiasa kajaga urang sae mangga kieu hayu ayo disalwareun ieu wewengkon seueur anu ngajaga sedanten ulah dia bala tamtam hangkut puta anu ngajaga ieu kebon binatang margi kebun binatang di Wirata memang kajojo aman sanagara kaayaanan lalu mampas sedanten ulah dia bala tamtam hangkut puta batur ulah dulur-dulur bangsa